Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali alaika bid-du'a'i bainal adhani wal iqamah fa innahu la yuradu. Al hadis langkung tipayun urang sami-sami manjatkeun puja sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinaran salamna urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekantun kafala keluargina, para sahabatna, tabi'in tabi'at, muslimin muslimat, juga orang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ahli ningan sadayana, alhamdulillah urang sadayana dina ieu waktos biasa ngalaksanakeun kewajiban yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan mangkatna orang sadaya nanti masing-masing bumi kaya tempat masih naan kana hadis Kanjeng Nabi, yakni sawar Kanjeng Nabi ulamana orang bade niat rek thalabul ilmi mangka sate acan ngalengkahkeun dosa urang teh geus dihampurakan teh. Ukiduna mudah-mudahan dongkapna urang sadayana kana ieu tempat masih ngajantankeun wasilah kana dihampura sagala dosa urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadayana, kamari sababaraha mingon kapangker simkuring nyarioskeun adab atanapi tata krama ketika ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Jekamari ida da'auta bila mana urang ngadoa faksud yada kahadwa sadrika, mangka sunat panangan urang teh diangkatkeun ngangkatkeun teh malabahan dada jamal teh amalkeun supaya urang teh kalebetkeun jalmi anu gaduh ilmu tur diamalkeun. Jadi ari disebutkeun ilmu manfaat teh lain nyaeta ge sae nganu langkung sae mah kitu. Lain saukur urang boga ilmu badag dipapatahkeun tapi teu dilakukeun ku urang. Aya papatah ka batur ari urang teu nu langkung sae mah sanajan urang teu kasebatkeun kadu ilmu ageng angin mupi keterangan ieu amalkeun eta geus ya. Cek kamari cek Kanjeng Nabi bila mana urang ngadoa angkatkeun dua pandangan urang malabahan dada terus diamprokkeun. Nu saterasna saur Kanjeng Nabi, ya Ali he Ali alaika bidu'a. Saur Kanjeng Nabi, ya Ali he Ali alaika bidu'a. Janten hadirin sadayana, urang teh diparentah ku agama, diparentah naon, diparentah ngadoa ka Allah, menta ka Allah. Ngan dina ngadoa kade dina ngadoa teh ulangan saukur nganyatakeun ka hayang urang. Jadi dina ngadoa teh
kudu niat urang teh ngalakukeun parentahan Allah. Sabab lamun urang ngadua niat tangan saukur menyatakan atanapi boga kahayang ngumpul teu boga niat ngalakukeun parentahan Allah, maka bila mana urang geus hasil kana maksud urang maka ngaduana bakal eureun. Contoh cek urang Gusti abdi mah hayang mobil terus kumaha ngadu teh ka Allah teh minta teh mobil teh terus. Bari niat dina hatena ngadu teh barang pentai mah hayang dihasilkeun pamaksudane ya aya boga mobil. Der teh ku Allah diijabah boga mobil, mangka pasti doana eureun. Teh urang geus di kana doa lagi naon da mobil lagi geus boga. Ya. Ari PT urang teh ngadoa hayang boga mobil. PT ku Allah teh diijabah. Geus sababaraha taun mental mobil ku Allah teh dibuktikeun. Kumaha cek jalmi anu ngadoa nangan saukur boga niat hayang kana mobil antara pi hayang boga pamaksudan mungkul dek ngadoa teh ka tukang lila ieu teh geuning. Teu bukti-bukti. Deh kah. Tapi lamun ngadoa disajabi urang menyatakan kahayang urang teh bari dibarengan ngadoa teh iman niat ngalakukeun parentahan Allah. Pedah cek Allah udhuni istajib lakum diparentah. Ya. Mata semakin kurang loba ngadoa, maka semakin Allah mere ganjaran pikeun urang. PT hasil urang teh hayang mobil teh ku Allah dibere moal eureun ngadoana ge. Sanajan urang geus hasil pamaksudan urang moal eureun, dan tadi ge niatna ge ngadoa teh ngalakukeun parentah Allah. PT teu hasil urang teh ku Allah teh teu diijabah barang perintah ge, da moal eureun dan niatna ngadoa teh ngalakukeun parentahan Allah. Jadi lamun cek asalna mah kuring ka euy bejana lamun hayang babere rezeki teh cenah kudu dawam netepan duha. Niatna hayang buka rezeki hayang babari rezeki, lain niat ngalakukeun parentahan Allah. Der teh suatu saminggu 2 minggu bener rezekina babari. Eureun teh duhana. Ya, capek panggeus. Baik teh hese rezeki teh gogoe ku Allah teh dihesekeun. Dek kita buka sholat duha, rezeki teh tetep teh dihese. Cirina urang mah teu boga udud, teu boga duit, kakarek daek bekal leukul. Rawas gitu. Ari keur kitu mah sagala aya, wah pokoke kana wiridan. Kana manakib kana naon? Kana manakib kana rakib kana istighosah teh pokoke ketika sagala loba. Tapi ketika unanan kakarek daek urang peuting tah eta teh ngadoana ngan saukur hayang pamaksudan mungkul. Ngan kumaha atuh yakni ngadoa teh niatan urang sejak ngalakukeun parentahan Allah. Sabab naon bae perkarana anu diparentah ku Allah jeung Rasulna lamun urang dipigawe maka urang teh bakal dibere ganjaran, dibere buruhan. Mantap sing getol ngadoa teh. Ngan hadirin sadayana dina ngadoa teh aya tempat mustajab, aya waktu mustajab. Ari mustajab teh naon tempat mustajab teh? Lamun urang ngadoa di tempat eta mangka yakin doa urang ku Allah bakal dikabul. Ari waktu mustajab teh bila mana urang ngadoa dina eta waktu maka doa urang teh bakal diijabah ku Allah. Ngan lamun ngomongkeun tempat mustajab seseueurna tempat mustajab mah ayana di kota Mekah. Sunnah. Ya. Nepika saur saha? Saur Imam Hasan Bisri nyarioskeun ma min baldatin yustajabu biha du'a fi khamsata asyara maudian ila Makkah. Cek Imam Hasan Bisri teu aya suatu daerah anu doa diijabah ku Allah dina 15 tempat terkecuali di kota Makkah. Ya, jadi kota Makkah mah kota paling mulia sajagat raya, paling agung. Nepi ka nabi nu paling agung Kangjeng Nabi Muhammad dilahirkeun
di kota suci Mekah. Ya, ku agung-agungna kota Mekah cek katerangan bila mana urang ngaos Quran di Mekah satamatan. Eta teh sarua jeung maca Quran di luar kota Mekah 100.000 tamatan. Contoh, ngaji ke Mekah. Nama tu Quran itu sabalikan. Gak diberi ganjaran ku Allah. Simpuring di dia di Indonesia. Hayang beri kana ganjaran ngaji di situ di Mekah maca Quran. Wayana simpuring teh kudu maca Quran teh 100.000 tamatan. Hayang beri satamatan gitu. Lamun puasa sunat sapoe di kota Mekah, mangka sarua jeung puasa sunat 100.000 poe di luar kota Mekah. Ya. Mata bila mana urang dinasibkeun di mati urang boga nasib nicak kota Mekah teh kade ulah dilalaworakeun. Pakai kesempatan, pakai ibadah, sabab ibadah di ditu mah dikalikeun teh kana 100.000. Ya. Aduh, orang mah sepan jauhnya aduh. Nya kudu naik sepeda tira batunya. Tahu cenah pikir itu. Tapi ulah salah. Allah mah adil lain dina kalusan ngumpul kade. Dina kagorengan teh sarua. Urang di Masjidil Haram mau senal sapasang sarua jeung mau senal di Indonesia 100.000 pasang. Nggak ada ulah yang halus ngumpul di kali itu teh aya nu goreng henteu ya lamun urang ya mau duit 1.000 di ditu sarua mau duit 100.000 di dieu gitu ya lain kalusan kagorengan ge sarua di saeulah tempat ini pada tahu apa ini ya hari pahili mah bener urang teh aya batur aya nah lamun dirangkepkeun urang wadana mau nah ya ada pahili jantan ngadamar kasayaan di kota Mekah teh ageng ganjaranana sabab tempatna suci mata tempat mustajab seseueurna teh di kota Mekah seperti nya di tempat tawaf tahu didinya ngaduka supaya dinaju tuh beri duit nya eta tempat eta mana deui sepertikeun di Hijir Ismail ya keterangan apa Hijir Ismail eta begitu sok aya buludan ya eta Hijir Ismail atau Nabi di makom Ibrahim ya eta tempat-tempat mustajab di mana deui di multajam antara Hajar Aswad cenah sareng pintu Ka'bah saurna eta teh antara mustajab eta antara eta tadi dinya tempat-tempat mustajab di mana deui di bukit mana Sofa Marwah ya di Arafah Muzdalifah di Mina eta teh tempat-tempat mustajab kumpul bila mana ke urang ku Allah dinasibkeun kaditu mangka urang wayahna atanapi kesempatan pikeun urang penta ka Allah hayang naon wae urang menta ka Allah di tempat-tempat anu tadi sabab eta teh tempat mustajab ya itu aduh cek Mas teh kumaha hese kaditu teh kumaha lamun teu kanasibkeun ulah sedih atanapi ulah ringrang sabab aya kene waktu mustajab bila mana urang teu bisa ngadoa di tempat mustajab pasti aya dina waktu eta mah waktu bebas. Mana di antarana waktu mustajab teh di antarana terus pada terang yakni ketika si khatib calik di antara dua khutbah eta waktu mustajab. Jadi keur khutbah teh ulah ngawang kong atau alimingon ulah nya ulah disarwakeun gitu. Ketika si khatib calik urang didinya pasangkeun khususkeun urang
Gusti abdi hayang anu bisa para kusuna atuh. Ngan ulah tarik teuing komo lamun minta duit mah. Geus ngaganggu kana digigir. Nya ieu mah barang penta. Kusuna bari tarik hayang nyanu. Lah naik pateup kan ulah. Itu peta kurang lalaunan. Bari fokuskeun. Gusti abdi mah hayang dibabarikeun rezeki cek urang. Ulang poho urang teh menta hayang dibarokahkeun keturunan, hayang disoleh-solehakeun keturunan. Ulang poho eta kana eta. Naon sabab ceuk kamari teh ketika urang maot lamun urang teu boga keturunan antara digaduh ngan keturunan urang teh soleh nya teu ngiriman ka urang teh bakal malangsak di kubur teh nya bakal malangsak. Jadi teu aya deui nu diharapkeun ku urang teh da urang geus karasa beulnya ibadah urang ngan sakieu kaayaanana ilmu urang ngan sakieu kaayaanana iwalti nu diharapkeun ku urang teh aya nanti keturunan urang supaya ibadahna leuwih ti urang, solehna leuwih ti urang, ilmuna ge leuwih ti urang. Supaya naon? Supaya ketika urang balik ke alam kubur teh, mangka urang teh bakal bahagia sama boga keturunan soleh. Carana kumaha? Dina waktu urang ngadoa ulah poho selapkeun Gusti abdi mah hayang gaduh keturunan soleh, boga keturunan gaduh ilmu manfaat. Ulah poho, ulah minta duit unggul. Da duit mah moal kabawa mah maot sabab di antara amal anu terputus ketika geus maot teh ngagaduhan putra soleh. Ya kali ulah poho ketika ngadoa. Matak sing kuring dipasihan doa pukul lama teh. Ayo cenah bola sok amalkeun Allahumma anna awjawjatana auladana wa talabidina muti'an ilaika wa amalan sholihan mutaqabbalan warzuqil manafi'an wa famandakiat fi kulli ilmin wa rizqan kasiran halan thayyiban bi rahmatikal mulimin. Eta teh kurang ari baca. Ari bola sok amalkeun ieu cenah. Aya amal. Ahese aku sunah we lah. Ya da Allah malik urang Arab ieu nganti ku sunah oge. Penta urang kaya urang nya naon baik urang kaya urang penta dina waktu ketika sifat dicari di antara dua khutbah nya tuluy ge paksakeun ketika khutbah mah kudu dibeuntakeun nya ulah teu tuluy ditunuh-tunuh atuh kitu tuluy kena pas beuntak geus beres tina khutbah teh katinggalan kitu ngadoa nya eta hiji eta kadua waktu asar tos netepan asar dina dinten Jumat. Eta teh. Ya, rek ngaos yasin, rek maca sholawat, rek manakib, rek ratib, rek istighosah. Naon bacana saengtos netepan asar dina dinten Jumat. Sabab eta teh waktu-waktu mustajab. Bila mana urang berang penta dina waktu eta Allah bakal ngijabah kana doa urang. Ya. Mana deui inda nuzulil mator cenah ketika turun hujan teh urang teh ulah pokok ngadoa dur teh hujan kesempatan pikeun urang eta teh waktu ijabah cenah sok aya geuning dulu cenah ieu nu kitu ngaranna rahmati Allah cenah turun hujan eta berarti di dinya waktu ngadoa aya teh sapalina nguningakeun ketika turun hujan teh turun ngadoa urang sabab waktu ijabah. Ya, ada cibu dinya. Aku sawang sido belajar. Nuka nusa terasna waktu mustajab teh, yakni ba'da sholat fardu. Mata ulama di ayat gentos netepan fardu teh, make ayat segala wiridan. Dirangkum ulama, eta teh jawaban teh doa. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Eta teh doa. Ya. Eta teh doa. Ulah sampai ka urang tos netepan fardu teh gajeun kaluar ulah singnya sabab eta teh waktu mustajab. Lamun eta waktu tos netepan fardu dipake barang perintah ka Allah, maka Allah bakal ngabuktikeun kahayang. Ya, itu tah dina tos netepan fardu. Aya sahabat. Cek sahabat ieu naros ka kanjeng Rasul. Kanjeng abdi terang abdi apal yen ngadoa teh diparentah ku Allah cek sahabat terus kumaha nya abdi terang ngadoa ka Allah teh diparentah ku ajeun sareng ku Allah ngan anu teu terang abdi iraha abdi cenah kanjeng waktu anu pas ku abdi dipake ngadoa waktu anu mustajab dipake ku abdi ngadoa ka Allah
maka cek kanjeng Nabi maneh pantes ngadoa ka Allah yakni waktu mustajab teh pake barang penta ka Allah teh yakni tos netepan padu ya kadeta tos netepan padu isya na dohor asar maghrib isya subuh pake ngadoa penta ka Allah sabab semakin urang menta ka Allah maka Allah mah semakin resepeun. Nah, make semakin resepeun sabab semakin urang menta ka Allah teh nandakeun urang teh butuh ka Allah. Kalau mun aya jelema tara ngadoa, tara barang penta ka Allah, cek Allah teh sia mah sombong teu butuh ku aing. Padahal maneh barang dan teh cek Allah teh aing. Ya, itu beda jeung jelema mah semakin loba dipenta teh semakin mungkut. Nyoboroning pastor kolot sarangan oge pan. Saya teh mikir atuh geus kawin mah cenah. Wah ayo we kolot. Nah, tapi kolot mah ngadidik nya. Eta di antara hiji ketika calik si khotib ketika antara khutbah kadua badana tepan asar dinten Jumat katilu yakni ketika turun hujan kaopat tos salat madu nu kalima saha ijabah teh yakni di jam 3 kaenakeun ya di jam 3 kaenakeun deui afdol eta pangadoa cekang jeung Nabi sawe jelema na di jam 3 kaditu menta hampura ku Allah bakal dihampura segala dosana. Bila mana aya jelema barang penta hayang dibabarikeun rezeki di jam 3 kaditu ku Allah bakal dikabulkeun. Naon bae paminta jelema anu mentakna waktuna di jam 3 kaditu maka ku Allah bakal diijabah pamentana yakni diijabah doa. Anu terakhir mah yakni anu aya dina kita cek kanjeng Nabi ya Ali Ali gitunya alaika bidu'a bainal adani wal iqamah hei Ali kade mane ulah sampai dengan doa antara adan jeung qomat tos beres adan sampai qomat eta teh waktu mustajab pake ngadoa sabab lamun ngadoa dina eta waktu fa innahu la yuraddu maka doa anjeun moal ditolak hartina pamenta maneh bakal dikabulkeun ku Allah. Nah, sok aya ning bakulot ulama ketika tos adan sampai salat teh pujian sete pujian jadi budak. Dari teh gini pujian Robbana ya Robbana dolamna angkusana eta teh doa apa? Ya, doa eta teh. Rek maca sholawat teh doa. Ketika ayat keterangan sajalma anu maca sholawat ka Kanjeng Nabi sakali, Allah bakal maca sholawat ka eta jelema 10 kali. Urang maca sholawat ka Kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah maca sholawat ka urang 10. Piraku teu kabita. Emas mere beas ka simpuring atau simpuring mereka ke si mas liter. Usi mas dibere deui simpuring teh 10 liter saha untung. Simpuring nu mere. Ketika urang maca sholawat ka Kanjeng Nabi sakali, maka dibalas maca sholawat ka urang 10 kali. Urang nu untung. Ya, urang nu untung. Nah, mata usahakeun ketika tos adan sameme urang qomat maka pake ngadoa. Naon bae eta mah doana urang panjatkeun pamer ka urang ka Allah. Malahan aya sahabat nangkep tuh sahabat. Ya, beungeut rada kumaha lah bingung. Ya, bingung kumaha bingung lagi gitu ya. Namanya kebingung. Nah, ditaruh suka Kanjeng Nabi. Hari ini kunaon sih kan bingung ya? Ngangkat tuur. Sih kan bingung kunaon? Lain cenah Kanjeng. Nah, curhat ya mah. Kanjeng cenah sanes kitu kunaonnya abdi mah eta duit teh jeung abdi menangkeun mumusuhan. Kunaon kitu? Abdi teh hese duit teh. Abdi dagang nogan aya kalah labu pupus kabeh. Dagang es kalah hujan. Abdi mah hese kana duit teh. Jeung Kanjeng Nabi lamun hayang babari maneh dina masalah rezeki, ieu teh ngabenyana mah ka sahabat.
kan bisa hayang yang baik gitu, bisa hayang yang baik. Tapi mau diamalkan mas, amalkan. Cekang jeung Nabi bila mana anjeun hayang babari rezeki, kade ulah dilewatkeun saentos netepan subuh samemeh qomat subuh, santos adzan subuh memeh qomat subuh. Antara adzan jeung qomat subuh baca ku anjeun baca nak pendek bari tereh apal bari urang getos terang. Saena ieu maca teh 100. Malam urang mah di 100 kitu mah sok menurut diulangi. Urang mah capek. Aku mah tuh sama pun awe tuh menang tilu-tilu atuh. Menang opat-opat atuh ngan saena 100. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah segitu. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah. Maca eta lempengkeun nya urang kos tadi ketika maca ieu urang mah hayang dibabalikeun rezeki jeung pokok anu awal mah ieu ngalaksanakeun parentahan Kanjeng Nabi. Ketika urang maca ieu geus lila terus dibaca urang diamalkeun babaraha rezeki babari moal eureun dan naon dan niat lagi ngalaksanakeun parentahan Kanjeng Nabi. Ari penting geus maca ieu teh geus sababaraha bulan rezeki teh hese we da moal eureun. Nah naon dan niatna urang teh ngalakukeun parentahan jeung Nabi. Sabab lamun urang maca ieu sabab ieu teh parentahan Kanjeng Nabi dina teu dikabul atanapi hese we rezeki ganjaranna boga. Lolobana urang kitu. Tah ieu cenah jangan babari rezeki amalkeun. Dan niatna hayang babari rezeki hungkul ketika diamalkeun babari rezeki eureun ngamalkeunana. Hese cenah rezeki eureun naon yang dipajukeun ke rezeki tetep hese. Tapi lamun niatna urang ieu mah sejak ibadah we dibaberikeun rezeki alhamdulillah henteu atuh sabodo da urang mah ieu mah ngamalkeun atanapi niat ibadah ngalakukeun parentahan Kanjeng Nabi. Mangka lamun geus kitu bakal tere dijabahna ku Allah yane ceuk Kanjeng Nabi subhanallah wa bihamdihi subhanallah il adzim astagfirullah saena 100 teu mampu masa kumaha meunang lah nu penting baca lah 100 mah kami itu baca urang nya mudah-mudahannya urang ku Allah dikersakeun ku Allah biasa ngamalkeun sadayana ilmu amin ya Allah ya rabbal. Jadi poin dina waktu ayeuna itu hiji ketika ngaduka ka Allah, ketika barang perintah ka Allah niatan sejak ngalakukeun parentahan Allah lain saukur itu yang menyatakan kaya urang ngungkul. Nu kadua sing siap atanapi ngadongak dina waktu-waktu nu tadi disebutkeun sabab eta waktu mustajab. Nu katilu amalkeun ku urang santos adzan subuh samemeh qomat subuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah insyaallah. Sakitu ya dosolana itu ieu coba ini coklat gitu. Hirang sareng langkung nafsukeun disuhunkeun wabili kira saksi abdi lepat ketang makabulan sim abdi upami aya rasa Allah taufik Allah subhanahu wa taala sareng pamudah-mudahan ieu calesan masih aya manfaat khusus amosin kuring anu nyarisna umum kawula sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.